Wal maqalatu jeung ari maqalah asaniyata anu kadua wal asaniyatu anu kadua wal isruna jeung 22 eta kila diucapkeun ku qail naon man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Oh ya juga nu bertentangan jeung samemehna. Oke urang jelaskeun. Man ari sawae jalma eta kana lamun bupisa man bi ta'ati kalawan taat indallahi munggu Allah eta qariban anu caket. Jalma teh sok melakukan wae amal-amal bakti ketaatan ka Gusti Allah sehingga dekat dengan Allah. Kana maka bupisa man bainan nasi dina antara jalma-jalma eta qariban anu ngumbara. Wah juga bertentangan. Kan cenah tadi orang alim anu ngamalkeun kana ilmu nama cenah moal pernah asing, moal pernah merasa diasingkan. Ieu kumaha? Ai tegasna hageula. Man ari sawe jalma eta istanasa lamun ngarasa nyaman. Jalma nu geus ngarasa nyaman bistigoli taatillahi kalawan sibuk taat ka Allah taala bari mahlur sa Allah. Soro maka jadi saman eta mustauhishan anu ngarasa ringrang anin nasi ti jalma-jalma. Geus genah maksud ngarasa ringrang teh hatena henteu terpaut ke jalma-jalma. Kande mungkin bisa nanti kieu lamun patokanna lamun dipahamina kieu jalma nu geus nanti nu sibuk taat ka Gusti Allah maka bakal menghindar ti batur merasa gelisah sehingga menghindar ti batur lain kitu maksudna Kangjeng Nabi pang taatna ka Gusti Allah pang takwana ka Gusti Allah tapi biasa campur gaul jeung para sahabatna berbaur da karena memang gitu jalma mukmin anu bercampur gaulnya bergaul jeung batur bari jeung sabar menghadapi keburukan batur eta teh leuwih alus daripada jalma mukmin anu teu daek gaul bari jeung teu mampu kana menahan keburukan batur. Jadi alus kene anu campur gaul bari jeung sabar batur ketika melakukan keburukan teh. Tah eta Kangjeng Nabi itu menjelas. Tak maksud nu ieu mah lamun kan kieu nya lamun urang sibuk taat ka Gusti Allah maka nyaman ku melakukan taat ka Gusti Allah maka hate moal daek pinuh ku jalma-jalma hate urang teh moal terlalu memperdulikan apa kata orang selama kita melakukan kebaikan